Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ieu dongeng Sasakala Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning madar ieu dongengna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Sasakala Aki Ruminta. Kumaha salajengna? Dalamun kongang mah Julpikar teh hayang ngajorag ka tempatna Nini Jalumpit salaku guruna si Cadar Beureum. Cag urang tinggalkeun heula kayaan Julpikar Ki Ruminta Ambu Emi katut Ambu Ruminta. Ayeuna urang caritakeun sedengkeun jalma anu keur diomongkeunana mah nya Nini Jalumpit harita teh keur nanya kasih Cadar Beureum anu karek jol bari nandangan tatu di jero. Maneh nandangan tatu di jero Cadar Beureum? Kakaraeun geuning bisa eleh jajaten ku musuh. Nasaha anu jadi lawan maneh teh Cadar Beureum? Abdi eleh jajaten ku Aki Ruminta jeung ku anakna si Julpikar Nini katut ku jalma anu ngaran Larasati Nini. Ieu meuneu nyeri enggal pangubarankeun abdi Nini. Naon? Maneh eleh ku si Ruminta katut anakna? Muhun Nini. Geuning eta dua jalmi teh teu bisa dianggap enteng pangartina. Abdi teu mampu ngungkulan pangarti eta dua jalma. Abdi gagal ngalaksanakeun pancen teh Nini. Pantesan atuh. Memang si Ruminta mah lain pitaningeun maneh pangartina deuleu nyai. Nganahana teh maneh oge bet kudu eleh ku anakna anu elmuna cantang tu nepi satata jeung elmu bapana. Tapi geus lah teu kunanaon. Ngeunaan eta mah kula anu mikiranana engke. Ngeunaan maneh gagal kadeseh ku si Ambu Ruminta pikeun ngajelaskeun di mana Mustika Malakasari. Ayeuna mah sok nonggong heula bari sila nyai. Sarta leungeun sidakepkeun hareupeun dada. Urang pulihkeun heula kaayaan maneh teh nyai. Muhun mangga Nini, mangga. Si Cadar Beureum gancang ngabalikeun badanna laju nonggong. Nini Jalumpit tembong kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamake diuk ditukangeun si Cadar Beureum. Antal dampaleungeun Nini Jalumpit antal kana tonggong si Cadar Beureum. Katempo ngageleter nalika keur nyalurkeun hawa murni kana tonggong si Cadar Beureum. Cadar Beureumna nyelang dibuka heula. Bre, katempo rupa kagelisan si Cadar Beureum atrapisan jelas. Si Cadar Beureum katempo muringis ngarasakeun hawa racun dina awakna anu bantrok jeung hawa murni anu disalurkeun ku Nini Jalumpit kana tonggong tembus kana dada. Karasa aya anu nyelek dina ti koro hayang bijil. Teu lila surungkuy. Tina sela-sela juru biwir kaluar getih hideung tur kental. Getih racuna kaluar. Untung tatuna teu parna jadi teu loba anu kaluarna. Sok beuntakeun geus pulih ayeuna mah. Untung tatuna teu parna oge jadi teu hese ngubaranana nyai. Nah, ilmu naon anu digunakeun ku eta dua makhluk teh Nini? Susah diungkulanana geuning elmuna. Tenang.
Maneh memang can cukup pikeun ngungkulan pangartina si Ruminta katut anakna. Tapi kula yakin si Juminten jeung si Neneh Sarimana katut si Gopur geus cukup pikeun nandingan elmuna si Ruminta katut anakna. Bener teu? Nini Jalumpit bari ngareret ka tilu jalma anu keur dariuk dina kursi batu buleud masing-masing. Sorot panonna seukeut jeung galak eta tilu jalma teh. Awewe duaan, lalaki sorangan. Anu taya Lianti, Juminten jeung Neneh Sarimana. Anu lalakina nyata Gopur. Anakna Aki Rumen tetea anu diculik ti keur leutik ku Nini Jalumpit. Juminten salaku pangkolotna di antara Gopur katut Neneh Sarimana kadenge nembalan. Muhun Nini, tapi iraha atuh abdi tiluan di paparinan pancen ku Nini. Hoyong gradar tarung ieu teh jeung eta mangkluk panasaran abdi mah Nini. Tembal Juminten anu memang teu nyahoeun jalma nu dianggap musuh ku badegana teh sekaligus guruna. Nyatana mah bapana sorangan. Ari maneh geus teu salabar mah hayang nindak eta dua mangkluk. Engke peuting prak lakukeunnya. Hade leuwih gancang leuwih hade Nini. Kumaha Sarimana, Gopur? Satuju atawa henteu? Mun engke peuting urang ngajorag ka imahna si Ruminta sarta urang paehan tong dibere ampun. Juminten ngareret ka Gopur katut ka Neneh Sarimana anu langsung narembalan meh bareng. Satuju ceuk. Satuju abdi oge ceuk. Hayu. Engke urang bakal maehan deui jalma. Hayu ceuk. Ceuk Sarimana haget nakeranan kana maehan jalma teh. Hade. Alus atuh lamun kitu mah. Ini Jalumpit ngehke seuri puas hatena. Rasakeun ku si Ruminta dimusuhan ku anak sorangan si lain bakal nalangsa. Kanyeri hate aing baheula cukup anak sia anu malesna. Kitu galecokna eusi hate Nini Jalumpit dina waktu harita. Ayeuna kocapkeun deui di imahna Ma Emi. Obrolan teh masih keneh lumangsung ngahakan waktu. Sagala diguar, sagala dicaritakeun perkara anu pentingna. Malah kaselang ku dalahar heula sabab kabeh oge memang lalapareun. Kadengi harita Ki Ruminta anu keur cumarita. Kieu ieu teh Emi. Sabab mulang oge kagok tere peuting ieu teh. Nya ayeuna mah miape we si ambu di dieu nya sapeuting wae. Sabab abah mah peuting ieu rek mawa julpikar latihan. Nya rek ngalatih kaseimbangan badana di sisi basisir. Anu kabeneran teu pati jauh ti ieu tempat. Kumaha ambu satuju teu jeung daek sareng saheulaanan di dieu sapeuting mah ambu? Ah, kami mah ngiluan we abahna. Kumaha dena ngan ari Emi jeung Nyi Laras ngarasa kaberatan teu mun ambu sare di dieu? Ari taeun teh kawas ka saha wae. Abdi mah tang turido jeung moal kaberatan aceuk. Nya aceuk sare di dieu oge kajeun salilana oge. Pek wae ari hayang mah ngarah tambahaneuteun we angguran mah di dieu. Bener teu Nyai? Leres ambu teu kedah naros kitu. Pan ambu teh wargi janten teu kedah naros kitu sagala ambu. Kitu kayaan di imahna Ma Emi tur loba deui obrolan-obrolan sejena mangsa ngeusian waktu mangsa nepi ka wanci peuting. Ayeuna urang caturkeun deui kayaan di tempatna Nini Jalumpit. Harita murid-murid Nini Jalumpit kadenge keur aramitan ka guruna. Abdi tiluan bade angkat ayeuna we Nini. Nini mah nyaho beja hadina we nya pokona mati abdi. Hasil maksud jeung cumpon tah kahayang Nini ku abdi tiluan dilaksanakeun Nini.
Juminten jeung Gopur katut neneh Sarimana geus saringkil pikeun ngalaksanakeun niatna ngajorag ka imahna Maemi. Sabab kunini Jalumpit dibere nyaho ngaliwatan panarawangan batina yen Aki Ruminta sakeluarga keur araya di imahna Maemi. Pamiarsa sadayana sateu acan dilajengkeun deui prayogi kauninga ku sadayana. Salaras nama Juminten anu jadi murid Nini Jalumpit teh salarasna eta teh anakna Aki Ruminta lanceukna Julpikar ngan tapi nalika keur orok keneh diculik diiwat pamiarsa. Kunaon margina diiwat? Sabab Nini Jalumpit boga dendam ka Aki Ruminta nya carana ngiwat atawa nyulik eta Juminten. Lajengkeun deui Nini Jalumpit ngadenge kitu meningeh ke seuri bari nyarita bangun anu bungah nakeranan. Jungka itu geramarian sarta balikna bawa eta hulu si Ruminta teh ka diri kula jagrageun di hareupeun kaulanya Juminten, Gopur jeung maneh neneh Sarimana. Kade ulah nepi ka nguciwakeun kaula. Na siap atau henteu? Mawa babatokna si Ruminta? Siap Nini. Siap Nini. Nya siap atuh Nini. Geus kitu mah bring wae tiruanana mariang sejak ngajugjug ka tempat dumuk matuhna Maemi. Gancangna carita teu dicaturkeun kumaha lila di jalana. Tiluanana harita tuluy patinggarajlem kaluar ti jero guha. Make baju ala Jawara sarta beungeutna ditutupan ku kain warna hideung anu katempo teh ukur panonna we wungkul anu gular-gilar rancingeus. Hayu ulah dililakeun deui peung-peung ayeuna geus maju ka peuting. Cek Juminten bari rotret ka Gopur jeung ka neneh Sarimana. Gopur jeung neneh Sarimana arunggeug laju celeng kolebat belesat. Tilu jirim pating kolebat pating belesat meulah poekna peuting jeung tatangkalan anu rajeg menik kekep. Saliwatan mah ngolebatna tilu bayangan lir kalangkang setan saking ku cepet-cepetna jeung gancang-gancangna gerakan tilu muridna Nini Jalumpit. Tur dina waktu anu sarua Aki Ruminta jeung Julpikar oge sarua arindit ka sisi basisir pikeun ngamimitian ngalatih elmu kanuragan daya tahan badan ku cara nadah lajuna ombak anu motah. Jeung aneh Aki Ruminta jeung Julpikar saeutik oge taya pirasat naon-naon kana bakal tumiba ka keluargana peuting harita. Duka teuing kunaon atuh batina bet ngadadak poek jeung mintul can nyaho bakal aya bahaya anu ngancam ka keluargana. Barang nepi ka sisi basisir laut kidul kadenge jelegurna sora ombak pating jeleger nembragan batu karang. Kadang kadenge seah sorana cai laut jelegur sarta barang jeung kitu Aki Ruminta nyelang heula pikeun tawasulan ka para karuhun oge ka para wali sarta syekh-syekh katut luluhur-luhur sejena disebutan. Geus kitu kadenge Aki Ruminta cumarita. So Jalu gara mimitian kadinya. Gera naik kana luhur batu karang anu itu tuh, sok gera naik. Aduh, tapi bah sieun ngaclang awak abdina bah. Manya kudiuk dina batu eta bah. Engkena abina kateumbrak panginten ku ombak bah. Apanan ngajak butuh teh kitu na Jalu.
awak hidup sina katembragan ku ombak. Sok burukeun ulah talangke Jalu. Ulah loba ngomong ari hayang jadi jago mah. Ulah sieun maclang awak kabawa ku ombak. Da aya abah ieu di dieu anu tanggung jawab jeung ngalingakeun kana kasalamatan hidup Jalu. Siapa tuh upami kitu mah bah. Abdi bade naik ayeuna nya kana eta batu. Samemeh ombak datang deui nya bah. Ari aya abah mah abdi janten regreg bah. Guru gerak loncat Jalu. Ngan bisinya awak ngajengkang ku ombak mah. Manya kudu bisa ngajaga kana keseimbangan badan. Fokuskeun pikiran, pusatkeun ka anu nyipta urang. Mangga bah, siap bah. Hiat sat jeleng kalayang clek. Julpikar anu tadina mah seber hatena teh. Waas mun awakna katembrag ku gulungan ombak. Bakal kumaha engke jadina. Harita mah timbul patekadan jeung pinuh ku kawani. Langsung luncat ka luhur batu panghareupna rada nemprak. Laju diuk sila bari dua leungeunna sidak ka luhureun dada. Tah kitu Jalu hade sok sing mantengnya kanu agung sing manteng kanu makawasa. Akiru minta ngagorowok di handap. Harita Julpikar nyobaan nenangkeun pikiranana katut perasaanana museur kana hiji tujuan hayang lulus tina eta ujian. Seor suara cai laut kadenge seah narikan beuki motah katiup ku angin peuting. Di tengah-tengah laut ombak mimiti ngagulung deui siap pikeun nembragan batu karang. Seak jelegur. Ombak teh harita datang nembrag batu karang. Sarta di antara muncratna cai ombak anu balik deui tembong awak Julpikar ngajengkang ka tukang bari ngagero. Sarta untung Julpikar mampu ngajaga kana kaseimbangan badana. Samemeh awakna ngagedebrut teh ka handap gancang ngajuralitkeun awakna sabaraha jumpalik di luhur. Barang lagrag ka handap dua sukuna heula anu napak. Sok sanajan awakna rada ngabangkieung ka tukang satu tas napak kana lemah teh. Sat jelegur cengkang koleang jualit dalidug. Bah, aduh meneripuh bah, dada nyeri bah, duh bah. Jamak atuh sakitu mah Jalu. Keoge geus biasa mah bakal sanggup runtuyan ombak sekaligus ditadah ku deuri hidap. Sing yakin hidap bakal mampu Jalu. Ulah getah sareupateun. Sok sing fokus. Aslina eta teh bah. Sieun cilaka abdi mah bah. Moal cilaka Jalu. Sok geran nonggong, sok nonggong ka dieu heula tempo haki. Akiru minta nitah nonggong. Julpikar teu ngomong deui gancang malik. Ku akiru minta terus diusap bari diparancahan. Jo geran naik deui ka itu Jalu. Sing yakin hidup bakal mampu ayeuna magar. Sarta atur renghapan napas pikiran cing museur kana hiji tujuan Jalu. Siap bah. Abdi bade naik deui ya bah. Hiya curela jeleng clek. Julpikar terus we disumangetan ku akiru minta ngarah leuwih segut dina latihan ngajaga kaseimbangan badan diadukeun jeung lajuna ombak anu umpal-umpalan. Ombak teh carang datangna ngan mangsa datangna sakali gede. Sabaraha kali awakna Julpikar ngajengkang, dua kali deui lagrag ka handap terus naik deui ka luhur sumangetna ngagedur tuluy. Ngatilu kalianana Julpikar ukur oyak waktu katembrag ku ombak teh malah lila kalilaan mah nambahan kuat tetep tagen sila di luhur batu terengrot.
Aki Ruminta da teu cicing di dinya oge sapanjang ngawaskeun Julpikar latihan teh. Salila manehna merhatikeun Julpikar nu keur latihan katempo bibirna mah teureun-eureun kunyam-kunyam ngawirit. Sangkan anakna aya dina panangtayungan Gusti Zat Ilahi Robbi Jala Jalalu. Cag tunda anu keur latihan kasaimbangan badan di laut. Caturkeun deui di imahna Maemi. Karek oge rek salare di enggon da memang geus tunduh. Tita tadi uplek ngarobrol wae. Kabehanana jadi tetulus. Sabab panto imah ngadadak bolong aya anu ngabaledog ti luar ku batu leutik. Teu wudu kabeh oge pada kaget. Waktu ngadenge suara laki Cumarita rada ditarikeun nyebut ngaran Aki Ruminta. Ki Ruminta, ieu kuring aya perlu datang euy. Gancang gerak keluar, mun Andika yang di jero imah keluar. Ceuk eta sora anu mungguh ngandung panangtang. Jeung eta nu Cumarita teh tayalian ti gopur geuningan pamiarsa. Anu di jero imah silih tetep jeung bisa ngajudi. Eta sora jalma nu ngomong teh anu bieu ninggang panto imah nepi ka bolong ku batu leutik. Tur nyedem tanaga lapisan anu teu bisa dianggap enteng. Leuwihna ti kitu eta jalma datangna memang lain boga niat hade. Nyaritana oge puguh ngandung panangtang jeung nebarkeun ancaman. Ngadenge di jero imah eueuh anu nembalan. Di luar kadenge gopur ngomong deui leuwih tarik. Ditujukeun kanu di jero imah sabab can aya wae anu kaluar. Yo, anu di jero imah dewek nyaho deuleu ilaing di jero aya tiluan. Jeung mun di antarana aya nu ngaran jalma Ki Ruminta. Gancang gerak keluar, tepungan ieu dewek deuleu. Keluar. Gopur nyaritana jadi galak jeung kasar. Jelas lain jalma bener anu datang teh. Nyaritana ngandung panangtang jeung kasar kitu geuningan. Hayu ah. Urang sampeurkeun saha cenah eta jalma teh ngaganggu wae kanu rek sarare. Hayu. Tapi urang kedah hati-hati. Ulah gagabah mayunan eta jalmi. Buktosna we eta panto dugi ka bolongna dibaledog ku batu alit anu teu pira. Leres teu, mak? Benar pisan. Urang kabeh ulah gagabah. Ulah jol nurut nyamperkeun eta jalma. Sok tanya gerak saha kitu jeung aya perlu naon pangna neneangan Aki Ruminta. Larasati unggek bari pok harita ngajawab. Cumarita, aya perlu naon ka Aki kuring kisana? Coba ngomong anu bener, saha ngaran anjeun? Oh, anjeun teh wanoja nya. Yeuh, dewek moal sambarangan nyebutkeun ngaran. Terpenting kudu ngawanokeun ngaran deuleu. Sok, lamun aya si Ruminta tita kaluar deuleu. Cek Aki kuring moal bijil ti imah mun semahna teu nyebutkeun heula ngaran. Atau asup ka jero imah sacara hade. Nah atuh ari parat nyarita kitu panto imah ujug-ujug ngagabru lesot tina engselna. Disusul ku tilu jirim arasup ka jero imah marake tergos leungeun katuhuna ngalabar bedog. Saciut beutrah beah. Mana si Ruminta sia? Gancang sina keluar. Nempo aya tilu jalma arasup ka jero imah ku cara teu sopan bari ngaruksak panto. Maemi jeung Larasati kekerot huntuna asa ditincak hulu ku eta jalma anu tiluan bari teu warawu. Kurang ajar pisan sia Andika tiluan. Datang teu diondang bari rek nyieun kaributan. Unggah ka imah batur teu sopan bari ngaruksak sia setan. Cek Maemi bari ngajewang iteuk anu nyelap dina bilik. Larasati gancang mesat bedog tina warangkan anu sarua nyelap dina bilik. Lamun hayang tarung.
tong di dieu sia. Hayu. Ayonan kuring di luar. Sabai nurek adu harapan jeung dewek, tuturkeun dewek keluar sia. Hup, hiat, gajeleng. Harita Gopur miheulaan loncat keluar. Atuh Larasati langsung nangtung jeung nangtukeun sikapna bari loncat nyusul ka Gopur anu geus miheulaan keluar. Tapi tina kayaan keur kitu, uluh. Waktosna kabujeng see keun atunya. Ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.